Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi dongsun TV sadayana kumaha daramang. Aduh, lawas ti lawasnya aya sim kuring nembe hadir deui ya. Hapuntenna sabaraha sasi sim kuring teu ngadongeng deui teu ngarencangan pamirsa sadayana deui nya. Kujalaran seueur kasibukan anu teu tiasa dikantunkeun pamirsa. Aduh, hapunten pisan abi gesok emut aduh teh ya pemirsa setia anu sok mancodong Sun TV teh penginten dedeupeun hapunten nya ayeuna lah bismillah cuang kawitan deui cuang ngadongeng deui nya cuang hiburan lah etang-etang landong ulem pasosonten nya tah dina dangat ayeuna sim kuring gaduh hiji dongeng ya lah cuang langsung we kana jauh dongeng nanya ye dongeng teh anu judulna Jurig Bucin wes jurig oge ngabucin nya ieu jurig bucin teh anu tos dimuat dina majalah Mangle biasanya sim kuring mah kenging sumberna teh tina Mangle karya Lemul. Ya edisi Mangle nomor 3000 tuh tos nomor 3000 deui nya teu karaos. Ayo pamirsa cuang teraskeun we kana dongengna, siapkeun cekopina, siapkeun euteunana, wilujeng manco, wilujeng ngadangukeun. Tong hilapnya di share-share heun, di subscribe sareng komen nya meh rame. Ayolah urang kana dongengna we anu judulna Jurig Bucin, wilujeng ngadangukeun. Ipa ngahuleng di pipir imah, korsi rotan butut jadi tempat kamemet. Ngusir kasumpeg nyinglar katugeunah es tuning didinya. Panon museur ka kebon tiwu, rungkun awi nu ngagegeba. Belah dituna aya leuweung saninten nu arang kasaba. Cek sakaol mah sangat loba jurigan. Sababaraha kajadian kungsi kaalaman ku urang lembur. Leungit saminggu kapanggih geus nyang saya handapeun tangkal caringin atawa loa. 10 tahun kadienakeun mah balager tara aya nu maksa jeung nekad lahaloho ka belah dinya. Carita kolot jeung dongeng cenah tatalepa ditarambahan nambahan ka keung barudak nu nekad diudag panasaran. Ipa ngarenghap eungap pisan cipanon mah geus saat papacanganana nu janji rek ngalamar teu pupuguh kalah ngabolaikeun. Nu nambah peurih kalah ngalamar kapilanceukna Ceruni budak cikal wamimi. Padahal jeung Rudiana geus taun katilu nganyam ka asih nyulam ka nyaah teh. Aduh, terus 3 tahun ya hari pas ek nikah kalah jeung batur. Aduh, nyeri eta mah. Pangalaman ieu mah tuh. Salila ieu asa taya kalakuan nu codeka, salingkuh atawa nyieun pucuk ti girang. Ipa satia satuhu najan dina rupa ceuk sasahage Ipa teh geulis campernik sedengkeun Rudi pendek gendut betekok deui. Aduh ieu mah sagala disebatkeun ya. Aduh neng Ipa tuh tos we ka akang ya nya. Rudi bungsuna lurah Kanta cekel gawe jadi juru tulis desa. Tapi bubuhan kolotna boga heleran gede, sawah lega, kebon lega, jadi kaasup jajaran jelma benta di lembur Harjamukti. Sabalikna kaayaan ekonomi kolotna nu walurat, Ipa teu kabeuli baju alus, make up nu pantes ke rumaja sapantaranana. Ukur baju basajan nu lalayu sekar ngaliwatan sababaraha kali lebaran can kungsi ganti. Bapana nganggur, pamalesan, tukang gapleh di pos ronda atawa ngariung ngopi di warung Cemimin. Meureun alasan kulawarga Rudi leuwih milih mutuskeun Ipa jeung milih Runi ge
teu leupas tina masalah kulawarga. Dakwah mah nya ge sagetih jeung bapana tapi ampir mapakan kulawarga Rudi. Pangsuena hirup Mang Husen mah budak opat awewe wungkul dihiras buburuh keur ngajaga kalangsungan eusi beuteu. Bimae sok sagawe-gawe sagala dipaju, ngarambet, mantuan metik cabe, jadi tukang nyeseh ngistrika. Eka jeung Ipa sarua mantuan indungna, mun baju-baju tatanggana dibawa ka imah, nyeseh jeung ngistrika eta bagian Ipa. Eka nu ngajajabkeun jeung mawaan deui baju-baju kotor liana. Kapeung sok dititipan ngasuh budak tatangga. Mang Husen lalaki pangedulan nu kabeneran jadi bapa di imah eta merdeka pisan. Modal hohoak jeung hampang leungeun cukup ngajadikeun manehna jadi lalaki cumawa lebokeun tetelo. Alah, eta mah kurang ajar atuh. Geus 3 minggu Ipa dipenggaskeun jodona. Salila eta oge Ipa manggih kanikmatan ngabeberah karep unggal sore melong ka belah kaler. Kapal lebah kebon awi nu siga ngajak seuri. Aya ketenangan nu mandiri nu bisa ngelelemu hate raheut jeung jiwa heureut. Ku indung jeung dulurna tara digarah geureuh. Dina Jumaah kaopat pasosore Ipa asa aya nu ngajak lelempangan ka belah rukun. Teu sieun teuing resep nu aya. Nepi ka sisi walungan nu caina herang, manggih batu demprak siga ngahayukeun diuk bari ngeueumkeun mumuncangan kana cai nu nyelecep tiis. Nyalira wae neng, ludeungan. Ti tukangan batu jol aya sora agem tumanya. Ipa ngalieu kreuwas breh lalaki umur 40-an. Kasep siga artis nu sok lalar liwat di TV. Make baju pangsi sirahna dipeungkeut kain batik di barangbang semplakeun. Si Kasep miluan diuk dina batu hareupeun Ipa. Nuju naon? Wayah kieu nah beut aya di dieu. Duka, abdi ge teu sadar jol tos lebet ka tempat ieu. Tapi raos menit tiis, seger, matak tenang kana emutan. Nepangkeun atuh, Kang Brata, nenehna mah bara. Neng geulis saha namina? Ipa Nur Latifah. Oh, Ipa putrana Bapak Husen nya. Muhun leres, nah geuning akang uninga. Akang mah sarwa apal. Ipa oge nembe putus ti juru tulis Rudi pan. Bara beuki nyosok jero matak hemang. Naha? Saur akang oge, akang mah sarwa apal. Sora agemna seurina nu nyari, obrolan nu nyambung geus narik hate Ipa nu kingkin. Suka seuri meakeun waktu nepi ka sora tonggeret reang nunjukeun waktu sore geus ngahaeub ka magrib. Ku akang dijajab hayu jalana motong. Duka kumaha deui, ujug-ujug geus aya deui di pipir imah deukeut kursi rotan. Ngan pedah posisina aya dina handapeun kursi andiprek dina taneuh. Upay bara ninggalkeun rasa nu mandiri dina lelembutan Ipa. Pak, di mana maneh? Tadi si Amah rek nitip budakna ngablu wae. Mang Husen jol nyentak indungna ukur ngaliek bari anger jongjon istrika. Teh Ipa mah amang ka kebon awi, Pak. Tadi nining ningal teteh mapah ka kaler. Abong budak jol ngadoni ka bapana. Gawe naon ka kebon awi? Nyiar lalaki ganti si Rudi. Aya ge jurig nyeliwuri. Daek maneh dikawin jurig jadi pamajikan dedemit Ipa. Aya ku gariha babasan nu jadi bapa. Ipa tungkul ngaleos ka kamar. Cong salat magrib nu hampir koporotan waktuna.
Isukna pas sore asa aya nu ngageroan, aneh. Kanyari karudi asa ngahiang, hate jadi longsong jeung lalega ngan aya bara jeung bara dina pikiranana. Hayang ngeueumkeun deui suku kana cai walungan. Anu tiis, Ipa teu ngadenge adina gegeroan ngajak ka Bu Edi jajab baju. Leumpang tonggoy ka belah kaler, asup kana lawang leutik dina dapuran awi, ngarep-ngarep papanggih deui jeung bara. Tuh da enya, geus aya nu cinutrung dina luhureun batu. Leungeun bara ngagupay, imut nyarina teu poho awur-awuran matak nambahan ketug jajantung. Ipa, akang mekel sangu, tah hiji ewang. Song bungkusan timbal leutik nu tumpangan awak manuk. Duka digoreng, duka dibeulem, nu puguh mah ngeunah pisan, hipu jeung nyerep bungbuna. Tapi nu nyebut hiji ewang teh buktina mah teu milu dahar, kalah dibikeun duanana. Saepkeun ku Ipa, akang mah wareg. Ipa nurut 2 bungkus sangu amrin dina hitungan menit. Bara ngajak lelempangan mubus ka jero leuweung, teu sieun teu keueung. Da geuning beuki jauh mah jadi aya pakampungan. Imahna gedong laleutik campernik, ampir sarua tipena. Jalan aspal tapi teu gandeng ku sora mobil. Kitu deui jalma nu lalar liwat teu kaciri patanya atawa kaluar obrolan. Ieu lembur akang. Resep mani bara resih, ngan nahanya Kang, kata wis hare-hare. Adatna, jalmi di lembur ieu mah kitu, tara seueur nyarios. Bara mengkol ka imah nu pager hideung, imah gedong alus pisan, aya nu jaga siga satpam lah mun ieu mah. Ayu karorompok akang heula, resep geura. Ipa nurut miluan asup. Panto nu diukir antik muka lalaunan, amuing geuning jelona pinuh ku barang-barang mewah. Kursi, lomari, lampu kristal jeung hiasan hargana moal teu puluhan juta pangajina. Kungsi nempo interior imah dina majalah, ieu mah leuwih ti kitu. Bara ngajak ka taman di tukang, beuki colohok, da rupa-rupa kekembangan nu endah jeung seungit keur sumedang mekar. Aya tangkal bubuahan nu dibonsaikeun, apel, anggur, dalima, buah jeung anehna rempeg buahan. Bara ngawenangkeun Ipa metik naon wae nu dipikahayang. Ipa milih apel, rasana amis kareueut, nucrak seger ngaliwatan ti koro. Teu karasa sore geus ngaliwatan peuting. Ipa ditawaran naha rek nyobaan ngendong sapeuting mah da aya kamar tamu. Ras ka bapana nu galak Ipa gideg. Iraha-iraha deui wae, ayeuna mah wangsul bilih bapa ngamuk. Ipa dititah peureum, pundukna diusap, ajaib. Barang ngiceup deui geus aya di pipireun imah. Ti poe ka poe liwat minggu mentas bulan, tetempuan indung jeung dulurna Ipa beuki aneh. Karesepna cicing diuk dina kursi di pipir imah, tuluy asup ka pelebah rungkun awi. Beuki dieu tara hayangeun mantuan pagawean, indungna geus teu bisa ngomong nanaon. Mang Husen mah pok deui, anakna geus katarik ku bangsa jin. Tapi bae cenah asal mawa senang bakal dilepaskeun. Bara beuki remen ngajak ulin ka lemburna atawa ka tempat liana. Malah nepi ka hiji mangsa, pok pisan ngajak kawin. Ipa jujur ka kolotna geus aya pilihan najan teu ilahar. Mana mah ceurik kegoakan, tapi Mang Husen mah kalahnya tujuan. Bara bogoh jeung nyaah ka Ipa, hayang ngajait Ipa jeung keluargana kana kahirupan nu leuwih pantes. Tara koret mun barang bere, leuwih ti 5 kali Ipa dipasrahan emas sagede jempol. Basa dijual payu puluhan juta. Emak jeung adi-adina akhirna mah pasrah. Ipa aya nu mikanyaah lalaki cekud, najan taya saurang oge nu kungsi banggihan bara siga kumaha. Mun ditanya, naha Ipa ayeuna bagja,
puguh we bagya kacida nyandingkeun lalaki kasep beunghar Royal Jabasatiya. Imah di alusan, motor kabeuli, wawarungan pepek sagala aya. Urang lembur ting kecewis majar Mang Husen pindah pilempangan boga piaraan. Kula warga IPA tara loba omong, teu loba ngaladenan tetangga nu nanya rupa-rupa. Ngan bimae indungna sok remen nginghak mun rek sare ngarasa salah. Komo beuki lila kalakuan IPA jadi siga jelema owah. Loba ngalamun jeung lelempangan sakaparan-paran. Najan dina rarasaan IPA sorangan, manehna hirup sailaharnya jadi pamajikan bara. Diboboy jeung disenangkeun dipikanya ku lalaki bangsa lelembut, ngarasakeun madu cinta najan dituker jiwana jadi lain IPA nu teu heula. Cag pamirsa nya, aduh eta panginten nya anu judulna Jurig Bucin teh. Nyaeta neng IPA anu parantos diputuskeun ku Jang Rudi ngahulang wae nya. Pas kaleuweung teh pendak jeung bara nyaeta sabangsa ningcin. Aduh eta kahirupan IPA teh dijait ku bara teh nya, dipasihan emas, dipasihan kakayaan, bumina diomean ka peser motor, teras wawarungan pepek. Tapi nya kitu teh ditukeran ku jiwa IPA anu jadi langlang ling-ling. Nah, aduh tapi contohnya kanggo urang pelajarannya bilih aya anu gitulah tekenging ponok harepannya pami anu tos diputuskeun ku kabogoh mah tekenging patah semangat, tekeng jadi frustasi lah, masih seueur nya pamugat mah. Aduh resepnya pamirsa dongeng teh sakitu we panginten pamirsa teh sim kuring nya. Hatur nuhun nu satya dina Dongsun TV, satya nyarengan, satya ngabandungan, ieu sim kuring cumariosnya. Hatur nuhun, hapunten nya sakali deui sim kuring nembe tiasa ngadongeng deui. Sakitu panginten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.